Assalamualaikum, Cek Itil. Waalaikumsalam Umi. Cek, Rido abi nganjuk asin. Rido Umi mangga. Oh, alhamdulillah. Ayo Umi nganjuk endog Rido. Rido Umi mangga. Alhamdulillah. Keresek. Ari Umi nganjuk gula Rido. Rido Umi. Masya Allah, alhamdulillah. Mangga Umi. Ari Umi nganjuk beas Rido. Tok, aing mah teu Rido. Kabeh we dianyuk. Mending urang nyebutkeun Rido Umi. Ai sugan teh entos we asin hungkul. Ai sadayana mah teu Rido aing mah Umi. Ini kabeas-beas kudu dianyuk. Teu Rido Umi beas mah. Tos saya sakitu cekap meureun ya Umi. Astagfirullah. Iya cek nging kitu pamali saur suami Umi oge. Akan suami Umi mah ustad. Engke bangkrut gera warungna kumaha. Pamil Umi nganjuk itu minyak Rido. Henteu Rido aing mah ah mending mantong itu Umi ah. Mending entos sakitu cekap tah, entos cekap sakitu. Eta tos Rido eta mah paminu saresna mah teu Rido abi mah Umi. Ya entos atuh ce nuhun pisannya ieu 11.000-an. Kagak bah 11.000 segala digubug. Nok oge geus 3.000-an eta nyanak sabaraha 7. Iya, eta bang bodas gula bodas sabaraha eta pas setengah. Tuh geus teu 11.000, asin eta 2.000 gope. Eta Ridho nu lainna mah juga itu langsung Umi ya. Nah, eueuh meuni malaraha. Ih, di warung tatangga oge da murah ieu teh. Nih, kajen teh janten. Umi mah tapi da butuh Umi teh nya da teu gaduh artos ieu teh. Atuh nuhun pisannya. Wios teh Ridho mah bade ka anu sanes we nya. Assalamualaikum. Enjuk teuing Umi dek anu lain mah. Ninda sarua mah Ridhoeun moal batur oge segala digubug mah. Maraha geus pangurah di warung urang teh. Canjeun adonan baso urang teh, canjeun adonan bala-bala usum hujan kieu mah ngeunah beuneu nya bala-bala jeung baso ah. Sok kagolak atuh nu lami. Si Kenur tadi HP sada we tanya. Mencenor. Eta HP di sada wae naon atuh? Mun jeng jelek boga HP anyar teh. Naon? Pangangkatkeun ku emak. Pangangkatkeun. Di mana HP-na? Oh itu dia tuh motornya. Di mana cenah? Oh iya. Pangangkatkeun tadi teh cenah. Kumaha atuh? Angkat kieu. Ai sada wae geuningan geus diangkat oge. Bencenor. Ieu masih kaya di sada geus diangkat oge tingali kumaha? Tah teu bahari satu kolot mah. Nih, manor atuh nih piranita ngangkat oge. Oh iya teh ku indung diangkat tapi tingali ngadon sada wae we teu parem-parem. Nih, malah diangkat gitu nih. Eta penceta eta anu bulet gitukeun kaluhurkeun. Ya kumaha atuh? Oh, pencet nu bulet. Ah, tuh mana tak tinggal nih. Nih, mama malah dipaehan nih lain eta. Nih, mama nih malah dipaehan. Nih tanu ieu, nu hejo, mama malah nu beureum. Nih, coba ayang asep nih tinggal nih. Kan tadi nu bareng cek nu bulet cek maneh. Nu hejo nih. Mama malah dipaehan nih. Kumaha nih naon eta teh atuh? Naon eta teh? Telepon. Telepon.
Atau apa tuh mata kan tong tinggalkan HP teh HP anyar sia maling sia kumaha teh. aya yang ngasep nih bakal ngambek gerak. Sia nu saing berarti kana bogohan sia teh meni nya kasep si Asep teh. Kasep we. Gede polo oge sia teh meni kuatkeun ka eta meni rieuh. Nih jang belajar meuli HP teh lain jang bogohan sia teh sekolah keneh. Ini mama nih. Mama, telepon deui kumaneh atuh sia teh. Nih kos ngarti wae ngomongna setepetan nya. Tong tinggalkeun we HP-na. Til. Naon jebag atuh? Iya, goreng peuyeum. Goreng peuyeum. Digulaan, awas bom batok, awas bom batok. Lila-lila jadi reuneuh kumaneh. Baru ka dia. Buka di mana peuyeum? Peuyeum di mana maneh? Iya, saya teh di kebon, nya we urang beuyeum kamari teh. Loba teuing mata ieu dicolena ku urang teh atuh. Nih apa we maneh mah ieu nih aing teh ieu. Heeh, hujan-hujan kieu heueuh. Apa aing yang barang hakan? Heeh, urang teh inget ka maneh mah atuh. Apa hakan? Sabari mana ieu? Eta di Batu Lawah. Naon ngopi mana? Enggeus atuh urang mah loba. Nuhun dah. Heeh, sok. Geus heula mah ceuing ka dieu. Heeh, urang teh sibuk atuh sia teh ayeuna musim hujan mah ka kebon. Manehna man teu boga kebon atuh da jelema susah. Aksi jaga gabah asuh teh. Gua enggak kebon aing oge lihat ini warung langsung ngajagaan lembar aing teh. Sugan teh jelema susah teu boga kebon maneh mah atuh ah. Teu apa sia teh kebon di lamping. Nu urang hungkul. Saha sia ngomong Urang. Urang we cek eta mah anu heuh cek. Lain sikeun ka mana? Teuing atuh kan buka HP anyar si eta teh sia teh. Oh. Umul ulin, umul barang gadag. Ku aing teh kieu. Sia mah cek aing teh dipamulikeun HP teh lain pake belajar, pake video call video colian. Aing maneh Video coli. eta anu kieu kana aya gambar baturan jeung gambar urangan naon eta teh atau Eta teuing apa maneh? Lalajo TV. Sing horeng teh jeung saha? Jeung saha? Jeung si gede polo ieu. Cek aing teh sia eueuh deui lalaki. Si Asep. Heeh. Kan meuli sarua mah harapan sikeun teh meuli teh gara-gara si polona eta meuli HP cenah. Aing teh 13 duit oge radang warung ieu aing teh nebar. Si Siti atuh tingali heueuh. Si Siti mah heueuh. Meuli deui sarua. Henteu sia teh mah nyawe ku aing teh meuni dipamulikeun nu karari teu patut teu boga duit teh. Naon atuh naon? Heeh, sia kudaek kana eta budak Naon? macul. Ngasuk sia teh, ngoren ku aing teh nitahnya cara. Sia mah teu teuingeun ieu ka budak kita ngaseuk, kita macul. Kan tadina teh ada ku urang, mak bae ku urang we mak, ku urang cenah cek mah. Care kumaha teh ieu sia teh da awewe si Siti teh. Teuing atuh da eta mah angeus sakebonan. Si Siti. Heeh, langsung ku urang teh dicokblak sia. Coblak. Heeh, Coblak. Eta. Punten wa Itil. Mangga. Geus seneng eta deui wae. Iya meser seblak 1000-an. Oh nya atuh sok atuh milih heula. Iya, Wak. Iya. Wah, caina cing seueur dek di maman. Cing seueur. Oh ladaan tong, sabaraha senok ladana? Ladaan 5 senok, Wak. 5 senok. Sebelakna sakieu, ladana 5 senok. Caina cing seueur. Cing hipu, Wak. Nya. Sing gurih, Wak, make gula saeutik. Nah keneng meni loba pamenta pisan. Meni mesa 1000-an oge. Seueuran caina, ladana 5 senok, cing gurih make gula. Neng. Ieu 1000-an mah teu ayaan ka uahna oge. Meni enak ku cabe sasenok ge 1000, Neng. Nintosnya wieu kumaha uah we nya, tong samaraan we nya.
Da rugi uah teh atuh encan kukapna pami dikandung ku Neng mah wios uah mah. Nih Wah kan Wah teh dagang, banyak hitungan jadi tukang dagang. Muhun Neng uah teh dagang sanes si Dakoh. Meni uah teh kedah punya bati, kedah gaduh bati uah teh Neng. Terus kumaha uah we nya? Wah nih cing seueur tadi teh caina nih sakedik. Cing seueur ieu keneng bubuk keneng ieu ieu. Yeuh cai yeuh. Nih 1000-an oke meni seueur pamenta. Nih 1000-an. Tas atuh ah. Sendokna. Nuhun Wah. Ya mangga. Punten mesel. Mangga. Neng bisa naon? Sok. Jajan. Oh, sok jajan naon? Wah iya sabaraha? 500. Iya sabaraha? Eta 500-an sami. Iya sabaraha Wak? Sami 500 eta oge. Sok. Iya Nah, sabaraha? 1000-an. Iya sabaraha? 500. Iya sabaraha? Cuma 2000 tuh, aya tulisan 2000. Sok jajan naon? Iya sabaraha? 1000 keneng. Nanya nih, tatanya we tadi, bade jajan moal neng teh. Sok jajanan teh neng. Iya sabaraha? 1000. Iya sabaraha? 500 keneng. Saya teh geus nanya 500. Ini bade meser moal neng. Sok jajanan atuh buah engal itu buah keur masak. Kangen sama ikan iya balonan sok ke ditiup. Sabaraha ieu Wak? 500. Sok. Nengan naon atuh neng, nengan nu 100 perak kata aya. Iya sabaraha? Gope, sok 500-an. Astagfirullahaladzim, itu nih. Iya sabaraha? 2000 eta mah mahal. Iya sabaraha? 500. 500 neng, 500. Eta teh 500. Sok tidak naon neng teh. Tah ieu sami 500. Sami 500 eta oge. Tah ieu sami 500. Sok pajajanan tuh neng enggak neng. Iya agel sabaraha? 500. Neng. Main jangan tuh neng enggak neng. Neng. Enak acis sabar acisna. Pantasan ada siaman mau duitnya 200, da unu harga 200 atuh di dieu mah. Nah, Unu harga 200, 500-an kabeh jeung 1000 2000. Jeung mama dewe nyuhun mama nyuhunkeun di artosna ya kirang gitu. aya deui cenah. Iya weh. Ieu nya. Atuh nih 200, ih 2000 nih jauh kene meni. Ieu 500 we nya nih ieu. Agarnya kasih mama wartoskeun. Mama kirang 300 gitu nya. Cuk. Cuk euy cuk. Nih alim ieu. Hoyong naon atuh? Iya. Iya tuh iya. Balonnya balon. Alim mah leutik moal wareg. Anu gede kumaha atuh ai mah. Yang iya. Ini mah 2000 atuh. Ini 200 acisna kumaha? Ya atunya. Nya sok. Tong sarantan. Hiji. Apa teh? Nih kabeh. Kabeh naon duit teh 200 aya eneng. Yang diakan ku uwa. Hiji we nya. Hiji. Nya. Hiji. Cek si mama ke cing wareg. Siapa mau cing wareg ka indung mana metana cing gede duitna. Ini bere 200 perak yang wareg seteh ini ku aing harga bere huut badag tuh, huut badag loba. Nah.
Ieu bae nyantosnya nengnya. Iya banyak. Aya neng teh budak saha? Iya, budak itu. Budak saha? Budak saha we. Tah ieu teh sabaraha ieu teh 2000. Ieu 200 duitna kirang 1.800 nya kasih mama wartoskeun. Nya. Cuk, nya wartoskeun kirang 1.800 kitu nya. Nya, nuhun. Angan atuh cek aing teh naha milih wae ieu sabaraha bere disebutkeun gope mungeun keneh wae milih keneh. Sing horeng duitna 200 perak. Budak saha eta teh mending. Assalamualaikum Ceitil Ridho. Astagfirullahaladzim. Ece nging kitu pamali saur suami Umi oge. Akan suami Umi mah ustad. Engke dilaknat ku Allah kumaha. Engke bangkrut warungna kumaha ari Ece. Nyai ece teh saha atuh? Mending kuatin ka mamawa Allah, mending da sami abi ge umat Allah. Umi, mending mamawa dilaknat sagala, mamawa bangkrut sagala. Geus nyaho pami ditambutkeun ka Umi bakal bangkrut dagang abdi teh Umi. Ih, moal atuh moal bangkrut. Pira oge Umi mah bade nyandak heula endog 5, beas 2 liter, minyak saparapat, jajanan si Fitri 5.000-eun, teras seblak we 10.000-eun, teras hoyong rinso, hoyong sampo, hoyong itu tuh kurupuk, teras itu tuh kecap, sareng itu naon itu tuh bawang, cabe, pirage sakitu ari Ece. Atuh Umi eta mah lain oge dek ngamut heula atuh mending bade ngarampok. Mending kuatin ka seueur-seueur teuing. Mending nu kamari kita acan dibayar Umi. Nih astagfirullahaladzim nya ieu mah. Atuh Ece nging kitu engke oge nya tahun hareup kitu ku Umi dibayar pami suami abdi entos aya job gitu. Nonton hareup atuh mending mung mending nu kamari can dibayar aya rek anjuk deui seueur mending gaduh job mung kudu ayeuna we dibayarna. Abi mah nganjukeun oge kieu Umi nya enak tos mayar tah kakarang nganjukeun deui. Aya haban-habanan wae nganjuk mah mung abi mah mending tah. Aya tulisanna enak mah tah. Tulisanna baca ku Umi. Astagfirullahaladzim. Ece dolim Ece. Umi teh jalmi teu gaduh Ece. Masya Allah. Pek sia Ece dilaknat, sia Ece tinggal, sia Ece engke dilaknat ku Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sia Ece dilaknat sia. Nya atuh wios moal nambutkeun mah. Assalamualaikum. Ece, tapi Ece ridho sidakoh ka Umi. Henteu Umi henteu. Meni da cidako teh kedah ninggal heula jalmina, geuningan Umi mah tinggal da jag-jag waringkas, tiasa keneh damel. Nih jalmi aya. Pupeuringan mah jalmi teu boga atuh ku urang teh disidakohan. Nih teu Umi atuh ridho, henteu ridho Umi. Kanu sanes we ju. Nya atuh Ece, nya hatur nuhun. Assalamualaikum. Nya teu nambutkeun, nya pedit sidakoh, ting ge kumaha maotna nya. Masya Allah, naudzubillahi min zalik. Tuh we araya, da pasti we araya. Kece. Cing atuh kucu sia teh meuni teu hujan, teu panas, teu gogorowokan we sok ka dieu sampeurkeun. Enggak acan siapa di skatmat aing teh. Mana apaan teu info terbaru breaking news. Aya berita terbaru sia. Heeh lain info sia teh ka dieu. Lain ge info atuh ieu aya gogorowokan di dinya mah heueuh geuceu. Eta si Juli mana apal teu? Saha si Juli teh atuh saha? Geuceu. Mana boga motor di mana ieu hasil ngabegal? Oh, ada syukur ajaran aing motorna. Eta si Juli sia teh. Mun apa teh keuceuk cenah? Viral ayeuna teh ieu saling. Oh, eta
anu keur viral sia teh dinu TV. Dinu ieu. Aing ge gablek TV aing nangre wae dina TV ngapoe teu apal. Dinu hotspot. Oh, hotspot atau Asia. Eta nih aya ning dinu ieu aya TV teh. On hotspot. Ada spot. Sia teh Oh eta. Naon aku naon? Oh cenah selingkuh. Apal eta mah atuh sia teh kucu aing oge. Selingkuh kunaon? Selingkuh kunaon? Eta sia teh heuh. Ieu selingkuh sia teh jeung eta bulukan. Coba eta mah ieu. Kan anjing wadid goblok kudu bulukan. Henteu sia teh salakina teh heueuh boleh eta opa Korea. Ai pas kieu ieu selingkuh sia teh jeung anu heueuh ciga naon atuh da ciga oncom goreng. Maksud kumaha oncom goreng emang teh? Heeh. Oh, jadi salakina teh kasep. Terus Si Julina teh salingkuh jeung nu leuwih goreng. Oh, opa Korea sia teh. non opa Korea teh. Orang Korea. Oh, orang Korea. Apal atuh urang mah eta ge. Oh, kasep pisan. Urang nepi kan kajegoh kieu ieu padahal mah ku urang pulung. Hah? Ku urang nepi pulung. Mana ikeun sia teh ka maneh mah meureunan atuh. Heueuh ta eta. Heueuh teh si Jebag mah apal si Jebag mah. Oh, aing geuceuk nya mun urang boga salaki kasep kitu, ku aing mah dising seuleumeun on. Sing seuleman, sing sile. Ah, sia mah meni sing leungleuman. Pokona eta we di ku aing di sing leungleuman ciga hayam ku aing mah ieu moal diabur, moal cenah gawe ku aing mah dikeukepan we kasep mah ieu. Heueuh sia keuceuk. Lain maneh wae ieu nu hayang teh urang oge hayang ieu tersapona ningali salakina si Juli. Aing tersapona sia aslina. Asli keuceuk urang lamun eta mah nya. Moal di eta dek dikeukepan sarua jeung maneh urang oge ieu. Moal cenah ulin, moal cenah kaluar imah da siri dicokot ku batur aing teh heueuh. Ai si Julie nya hayang naon deui cenah hayang kumaha deui dak anger membantukan kan mah kitu-kitu keneh heueuh. Heueuh nya meni hayang kumaha deui atuh ieu. Kece kan mah teh geus dibere info ku urang tentang si Julie. Da sabarna urang teh nganyu ka dia teh. Kucu siapa meni anger meni cuma mere info ka aing mere dosa ka aing tapi hayang dibere nganyuk aneh meni. Nu bae atuh tara ngapo wae teh urang mah meni ka ayeuna hungkul. Nya nganyuknya ieu urang nganyuk ieu hungkul dengan sang hungkul heuh. Sok tong obat teuing nganyukna. Oh ceda. Urang oge sabenerna mah mere ieu teh sia teh. Urang teh nganyuk. Urang teh boga beas sia teh. Mending warung aing teh warung anyuk we meureunannya. Bae atuh sia teh. Teu maneh teh si kucu kabeh nu di dieu teh nganyuk ka aing sia teh mending gubuk di ka itu ah. Asin gubuk di ka itu. Nih si ada ngedihakan ku sia oge. Bae itu baik hati. Hitung hilian we bae urang mah nganyuk ieu mah kumaneh dibere tah. Dibere urang nyokot sorangan heueuh beas heueuh 3 liter. Eta we ieu kerupuk sabaraha ieu? 1000. Iya we, bawa kabehnya. Untung kabeh atuh sia teh meni batur ge hayangeun hiji we. Ah, atuh da urang ieu keur sore isukeun. meni sore isukeun. Oh eta we, ceu aya asin. Ah, asin untuk meuli atuh meni siapa meni ka aing teh ngaranyuk we. Asin. Naon deui nya? Bunga atuh jeung nablang teh meni mana jeung kitu ku oge nyatu sia teh. Kopi ieu jeung kopinya jigana teh ngeunah pisan euy. Iya bapana, iya si Siti, iya urang. Meungeus meni cenah digubuk, meungeus. Sok bro. Kan orang lagi seri. Sok. Sampai geus. Meni anu cenah digubuk sia teh. Kala atuh sia teh itu beasna ca nyokot urang nih. Mun sia teh kalau beas sorangan nu ka era pisan eta ieu na gentong. Da gentong mah aing hungkul nu apal aing maneh. Sok atuh buru kumaneh pangjog cokotkeun buru. Buru atuh sia teh lilaan. Mung sia teh mung hayu ka itu nyingkak. Kitil. Sok atuh sia teh geus encan nih. Aing lapar sia teh. Meni kala atuh jebag sia teh meni da teh kudu asak. Sia mah teu pantes jadi tukang dagang teh meni lila pisan nih. Sok aing lapar yo nih geus di kebon yo. Ih, arara teu lican mandi hayang nu seger-seger buru.
Tuh pantos na aing jadi tukang seblak teh mata kadari wae oge ieu dadoyeun seblak aing teh ngeunah. Ya jebag, untuk sabaran pisan maneh. Seger pisan ieu mah. Ini panas kene atuh sia teh meuni. Seger, Cok. Ngeunah teh nang urang. Heeh. Ngeunah. Ngeunah. Ngeunah atuh meuni nyebutkeun teu pantas jadi tukang dagang seblak sia mah. Tiupan heula sia teh riwih eta biwir. Yang nyomot emang tiupan heula sia teh atuh panas kene. Heeh. Krek nyait cieun kalaparan wae. Lapar urang teh. Kumaha rasana kurang Ngeunah. Oh kurangna. Wah. Ngeunah. Pantas teu aing jadi tukang seblak. Pantas. Ngeunah. Nyebutkeun teu Geus pantas. kebon aing teh. Terus naon di kebon mana? Biasa nyoblak. Can beres kene nyoblak. Acan sia teh atuh. Loba kene coba urang teh sabaraha hektar deui nya aya 3 hektaran deui. Bagaya pisan mana? Mending kebon sama mana eta? Kebon aing atuh sia teh. Keblek di mana sih kebon? Samarukna sia teh. Teh lagi sapetak geuningan. Aing teh warisan ti kolot sia teh baheula heuh kolot urang teh kan paeh teh nya ninggalkeun tanah. Ninggalkeun eta sia teh kebon loba pisan nya urang teh dicokot we. Urang kabagian sabaraha nya 15 hektar. Tuh, sok atuh ngopi heula. Nu si hayang. Anu Dan dagang mah teu kudu hayang ah. Lain sia teh hayang ka kebon. Mu atuh mending urang mah da ka kebon oge hoream nih. Tinggal nitah urang mah nitah batur. Atuh mending ribet pisan eta tiung sia atuh mending nu ageung saeutik tiung teh mending. Oh, dia tiung maneh. Eueuh sia teh. Nah, atuh meuli tiung teh mending sagede kitu. Kudu ngarumisakeun diri sia teh gede heuleu. Siap. Jadi buat cacenya. Kos aing ningali kieu atuh make tiung teh. Teh gablek atuh aing teh bere. Horea merena oge. Sok kopi heula. Lada ceu euy. Kanjeng maneh tah, cing lada cenah. Sia mah eueuh nginum-nginum acan. Nah aja tadi disediaan ku aing ame meuli maneh. Adiaan atuh sia teh. Meuli tapi na. Naon meuli? Itu anu taris aya teh pucung kari teh aya. Eta ah. Naon? Eta nu gopean. Gopean ngagabah 1000 sia teh. 1000. Bae eta weh. Tah, Manyawe moal disadot. biasa lagi sama di kokoh. Nih. Ah, biasa lagi gitu maneh mah. Udah euy.